Antara dia itu kan si Irma. Sekalian tanah aku dia, ngecinta kondangan ya sabara rebu. Tep. Kan. Irma. Antara dia itu kan si Irma ya. Iya, mau apa sih naon? Kalian nanya dia kasih Irma ada ngecinta kondangan sabara rebu. Pancung mau apa ayo? Mau ayo mau nginum tadi tuh ya udah antara itu ayo lo makannya pegawai. Ngomong non bae ka si Irma. Atuh istirahat dia baik itu aing loba pagawean tuh di imah. Bawa eta na ka ditu si Irma. Oh, geus mah aing tapi emang dekan si Abah heula maka balong. Hah, tapi yang lo kebal ya. Oh. Masih tuh. Hah, mun usah abah perintah ke jamu. Oh. Lihat tuh. Lemus aing dah. Dokun codot tuh lah. Aing. Yo bangkrut aing mau panen-panen. Resepnya dulu numpona golde ate. Sutem ya kudu kita ngalat. Bah, tah, beneran tah. Teh, nan bah. Ieu tah, non dia tah. Codot bah. Aduh, geura alahnya. Ih, sugan aing mah tanan bae ka dieu di tanggal limus. Geus geran alan eta naon eta? Ieu tengah teur lain. Tengah teuran kanu si Irma kumaha. Eda mah aing nu hayang dahar nganterin kana batur. Kumaha bah? Utang misaha ke ngateuran kanu si Irma. Jeung apa bae nya? Ya tuh ulah bah tekanan ku mangke. Bae limus, endaknya kan nya. Endah, paling jadi supaeh dia. Mualah kira kudu cocodot doang aing pae jagi suk. Geus ceungit bah. Engke bah. Utang nekeun si Irma heula teh ka dide ngalaye limus. Oh nya. Tuh lah, usku cocodot tuh lah tuh. Tuh lobat tuh hiji. Tuh lah teh, hiji tuh. 2 3 tuh beh ku cocodot tuh lah. Nya gerak ala deh tem nya. Tem. Ih, bolon amat sih ya. Aing mau ngomong sing tinggalin. Dah tahun baru, batur mah jalan-jalan ke laut kemana? Aing ngajedog, bae doang lamak beus teh ya. Hese, ari jelema teh gablek duit mah kos kieu lah. Para rusin, aing sendal gede dulu. Anjing. Gak saya. Oi, Tadiong. Saya sanu kabaledog. Don suara si Utem. Tadiong. Tadiong. Dia yang malang aing. Henteu Tem, saya nu maladog dia. Atasnya dia sabelah. Dia sendal lain bahaya tah. Sebelah di mana? Ari eta sabelah di kudu dicekel. Oh iya kan sendal dia kan? Atuh eta sendal Ini aing. dia sarua tuh. Atuh saru atuh. Berarti dia yang malang aing. Oh Tem, teu sangaja aing Tem maledog ya Tem. Aing keur para rusing soalna. Pusing dia udah nggak beledok aing dia. Tuh dia paling kajaukeun. Ari ieu sendal saha deui? Atuh sendal aing ulah dialungkeun di dia, nya jauh dialungkeunna. Bodoh amat lah. Naonan bo dia. Geus lain terus si rumah aing gegeran. Dia sendal aing dialungkeun deui be. Mana eta? Ih, mana butik kotok. Sendal sahanya ieu? Sendal aing eta mah Irma dia ngerti paling teh sendal aing. Oh, berarti dia nu malang aing. Mana butik kotok sendal dia. Sendal gagah ki dia mah bote kotok. Tuh dia nu malang dia masih Utem, lain aing. Tak percaya aing mah dia. Tabuan ku dia ka butik kotok. Emang hese bikang mah mang sorangan bae. Nyeri aing orangan mah. Jauh bau tapi na. Kamarana ieu di masih Irma usah saha. Nggon be kitu poenya. Karebon kitunya. Utem, kenang gua sa dia. Ih aing nangan dia Irma tadi kamarana sih. Tanya aing ke mana? Dia nagnaon ka dia? Tah aing teh nganteran kumaha. Antaranan dia ieu. Kadaharan meureun Ir. Tem, aing rek nanya serius. Nanyanan Ir. Dia bener na kawin jeung aing. Atuh bener Irma, nya sorangan meureun jaidung aing geus nyikeut dia Irma kabehan bukolot aing abah aing. Utem, kawin mah lain masalah ukur kawin bae. Dia kudu gawe, kudu bener-bener karena aing. Ulah masalah indung dia bae. Kumaha nya Irmanya, aing sebenarnya masih bingung keneh. Aing teu nyinahan ka si Mamay.
Kan dia sorangan meureun aing bogoh anjing si Mamai ir. Tambah deui si Apin, bogoh ka dia ir. Terus nu kumaha Utem? Mempengcan iya dia masih bisa dibatalkan. Atuh tinaeun ir aing ka indung kolot aing dibatalkeun mah ir. Heeh sih, Utem, tapi rasa bogoh mah kayak timbul sorangan. Kamu orang geus kawin mah eleh ku rasa karunya. Oh si ir. Tapi emang dia siap kawin ting aing. Jangan sorangan meureun dia aja aing pengangguran ir. Heeh sih yang dia bingung. Cie, ngomongin masa depan. Mak, Ih, atuh tem kayak pagen menyusul. Pan tem nak bere warisan. Mana sih ngomongin warisan deui ge, buku kami keur ngomongin masa depan kami. Tunggu steng ya Irma. Atuh mun menang warisan mah atuh si tem ngebon atuh. mak paling ge uteh mah tuh pengen bisa ngebon doang mak, satungtung cenai pegawaian mah. Mak, iya ti mak. Ti mak. Ti mau tem. Oh. Ih, duhun nya temnya. Mohon mak, Kumaha nih bawa ka jero nya? nya mak, Gara jajang bae ngobrolnya. nya mak. Kumaha ya ir geus kieu ir. Siap teh siap ya kudu siap ya ir. Atuh heudeun aku kumaha deui. Astaga ir mah aing di tanggal limus ku aing. Aing ngalimus nya. Heuh yang geus kira ditu, kumaha ada dia. Heeh ir. Woi, nek naon woi? Tem. Iya, mon awi. Manawi. Heeh, tah. Oh, sugar aing bos bapak kot aing. Itu aing tah mon awi tanggal awi. Awas dari aku aing kanyahoan ngalaan limus bapak kot aing. Ayo. Nanti napin, Ulin. ulin ka mana? Kamana teh yuk ulin yuk? Iya awi kumaha? Di bae. Agak saya ngalawina. Itu tuh geus loba yuk. Ulin ya. Arah aneh aing tadi mah ngalawi, ih mangajak ulin. Aing teh jadi. Oh, dia mah. Woi, ngelan woi. Wah, ini ke mana? Min gundu dia tem. Mati mah gundul napin. Asli dah geura nyokot lah burung kaimah. Kami kan nyokot lah kaimah. Bener nya? Heeh. Tunggu sekarang ya. Heeh. Pin, ayo ngobrol ya. Kemana? Ima rencana. Yo, bos dia. Oh. Keplak dia urang. Nunggu tem balik. Ayo. Ayo gerang gol, gerang gol. Beneran dia. Nah, Ngadi ulah. mah. Ibe tah. Asak sih dia. Kayak ahli. Ayo. Ambu, iya nya si Utem ke kawinan. Nyetak kondangan sabaraha ribu. Atuh nu loba dia, soalnya ieu mah pan anu di Jakarta anu ti mana daratang pan, kudu nu loba nyetakna. Tuh nya. Terus kuehna urang di mana ieu? Mesen catering dah kumaha? Atuh kue mah dia catering bae, ja duit loba. Ari ieu dia limus di mana ya, ja amis kieu. Di kebun anu di dinya di Walong. Kan cina ge aku codot, heuh. Ini si Utem di tanggal limus ku abah. Dia tata sampiran ngalimus teh. Ya atuh pantesan bae teh amis. Aing meuli bibitna ge eta dia di mana? Di Arab. Mau limus ge meuli di Arab aing mah. Di leuweung ngabadag tuh. Atuh dia ieu mah beda deui limusna ge, dia golol deui ieu mah ngeunah di amis. Wah, segala dia limus sama. Ngeunah. Rasaan emang di Arab Ya, ini. kudu aing kan mah. Ya, Ayah ya. Heh, ya dibikin kan tadi bukannya si Irma. Geus mak. Nah, pangdanya aing mah dia tadi ditah. Ngalimus apa dia ngalimus teh gegeula dia talara rasa limus tadi. Wah, mak. Dia mah kuy deugel dia mah kun kita Mana ngalimus. dia bukan itu aing dia jangan kawin pengantin. Deugel sih mah jeung Atuh bisa celina eta dia. Ih,